kajian kebogan naon ge rudak gitu pas dep aduh aku ngomong ya urang teh boga balong sih ya mah nyanyian lah lumayan gitu yang pergi heureuy ya halus teh kan urang teh meuli lauk cing kira-kira sugan apa mana di mananya tempat lauk mun meuli lauk gitu mah sara-gara mah di dieu tadi Cimata teh balong Banongeng anu deket anu jauh teuing mau deket Pasir Langu teh aya hargana teh 30 teh Pasir Langu teh berapa 30 maneh ye urang mah teu paham ulah ngabatikeun saya sama teh jeung urang teh lain jeung batur ngabatikeun ae mah hargana sakit tuh di dinya mah dari kampung teh pan hese urang kamari ngobrol jeung si Amoy 15.000 sakilo lauk teh di mana di dinya di Pasir Langu nah aku maneh jadi 30.000 yo lamun urang ngabatikeun berlipat-lipat eta teh dosa ngabejaan urang mah nah maneh hayang diadab ngadaharan duit anu teu halal rek ngarampok urang maksudna maneh hayang harta urang teh ka maneh kabeh budak maneh mah sehet budak aduh maki main nanyakeun ke aing atuh 15.000 mah eta mah onol harga onol aing ngobrol ka si Amoy teh